Istuning isuk barang buri teh sihana mah hayeuh we ngaheureukeun cai di dinya nampikeun kalukutan kitu ning tu tempatna oge. Tadi oge entos di Soledad sihana teh da meureunnan lesang matakan langsung we ku abdi teh digosrok-gosrok abeh henteu lesang deui. Alhamdulillah geuninganan henteu lami oge ning tuh langsung bersih deui weh. Geura tingali pamiarsa ieu teh menekat kandel kieu lukutana teh da babanding ku ngadeluk wae di caian meureun bari jeung teu kapanasan. Matakan daripada sihana labuh deui mah ayeuna langsung we ku abdi urang bersihan sadayana. Ieu teh teu nganggo tenaga dalam tapi babarinaker bersihanana teh. Cik tingali pamiarsa tutos dibanjur mah bersih deui weh mun ti kamarinya digaweanana teh najan tos gaduh alatna oge kalah kacicing wae. Tiasa ditingali ku pamiarsa hasilna saatos dikosokan sababaraha menit henteu lami oge langsung weh bersih deui. Langsung herang langsung keset henteu kudu aya drama deui sieun lalesang sieun labuh. Ukur nganggo hiji alat tah ieu sikat kawat baja tiasa ngabersihkeun lukut anu garing anu baseuh oge tiasa. Peganganna enakeun sareng ieu teh disayeuna melengkung janten enakeun tiasa kanggo sela-sela anu hareurin. Tiasa oge nya kanggo ngabersihkeun karat-karat anu pararageuh anu teh tiasa disikat ku sikat biasa. Mangganya anu peryogi sikat kawat bajana tinggal langsung cek out we di keranjang koneng. Abdi mah bade langsung ngaibakan sihana da ieu teh tos tadi ieu teh main caina di dieu teh.